A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jawab atuh ngahenen wae. Ha itu tiris teu. Tiris baingan ngaharene. Ponok teuing. Ponok teuing hoyong nu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nuhun salam mugi sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Sehat salirana, seueur rizkina, ageung milikna, ageung gagaduhanana. Atas agama. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yabduru biha mali wa yastaqimu biha hali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bi muhkamil kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebat alona kayak kurut tilu esye aja serempak lamun diaoskeun ayat suci Al-Qur'an buktosna dawuhan Allah ngaoskeun Allah na sing serempak. Hiji dua Bismillahirrahmanirrahim. Lamun panangan abdi cenepikeun ka ngeupel kieu ibu ulah waka nyebat Allahna ulah ka jempe. Sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Arek motor enggak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fa'amnaha wa Sulaiman Dawud Zabur alaihi salam man kana hayya wa hiqal qawlu 'alal kafirin. Allahumma iftah lana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kapayunan ingkersana sohibul auqat atanapi pangatur laku panata acara garis dengdek master of ceremony garis miring MC nukusim kuring dipihormat. Teu hilap
segenap para panitia dikawit kurang kali ibu-ibu kalih bapak-bapak anu nyakseskeun ieu acara anu sami kusim kuring dipihormat, para kasepuhan sepuh urang sadayana anu kalingihan nami kusim kuring sareng sepuh-sepuh nu sanesna anu sami kusim kuring dipihormat, ingkersana guru urang sadayana anu ngajar ka murid urang ka putra urang ka urang sadayana anu sami kusim kuring dipihormat, pamugi ingkersana Pak Ustad Wawan sing dipanjangkeun yuswana, disehatkeun salirana, diseueurkeun rizkina, ditambih-tambih istrina. Nah amih geus calangap teu jadi aminah teu satuju. Astagfirullah. Tak kitu Pak Ustad Wawan. Sadayana anu hadir di tempat dikawit kurang kali dugikeun kasepuhna anu teu tiasa disebatan namina tur asmana anu kusim kuring dipihormat, khusus ingkersana grup terbangan sinareng nu gaduh ieu son, pamugi nu gaduh son sing lebat ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ieu grup terbangan sing langkung majeng. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki lahi sarang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma aduh terus alihi kan itu nanti Jakarta Bandung itu ting kemana buntutna ting kemana huluna isau sadaya yang di serempakeun tong asa-asa punten nya nu ngawo masker wios dibuka maskerna buka we heula wios nyungkeun widi ka pangersana Pak Kades nyungkeun dibuka maskerna margi kamari ge anu ngawo masker mah maot anu teu ngawo masker nyaeta ngilu ngurebkeun sia ece dan ngilu ngaon sagala disok sadayana Allahumma kapayun heula Masya Allah Randir kita teh lagu sholawat lagam naon lilin capek teh gresek nih lilin mah kalau ebel masih kayak naik ngejawab ampun Allah karim sareng sholatullah
salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah eta salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin sama-sama Allah salam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad riya Allah eta salat alika salatullah salamullah ala Yasin ila Isa ila Isa ila afati walima wa min hammi wa min humma bi ahlil bad riya Allah eta salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Bapak Haji sorban pamit tong dituluy ieu anu kitu geura tarik Ibu sadayana hormateun sim kuring ieu teh bilih daya anu uninga teu acan aya anu uninga wirehing sim kuring teh linggih mah nyaeta di Tanjung Sari mung cicingna di gunung di mana di Cijamu tatangana maung pokona mah tak ece mih eta ibu bilih bade ka Ciherang ka kampung Ciherang wios kelingi heula ka abdinya ngan ulah loba-loba teuing da moal kasuguhan kitunya diantos ka sumpinganana saha cenah ieu teh anu tos kauningan ku sadaya mah upami di Jamah Tanjung Sari mah sim kuring mah gadu asma lakob nyaeta Kiai Cangkurileung eta teh pamasian ti ingkersana pun guru panten ti Sukabumi dipaparin asma sapatos kitu teh duka kumaha ngan mudah-mudahan ieu asma ti janten pun guru mudah-mudahan sing ngajantenkeun kabarokahan kanggo sim kuring kapungkur mah punten abdi teh sanes dai tapi abdi teh kori kapungkur mah alhamdulillah dina waktu kapungkur nuju alit kenging juara hiji kori nyaeta Kabupaten Sumedang tos kitu luncat teh nyaeta ka Provinsi Jawa Barat sim kuring kenging deui tina peserta 50 urang teh sim kuring juara kahiji sabab nu 48 mah teu haladir kabehanana jadi menang we olangan tiasa tepang ka ibu kalih bapak sadayana namung panten sim kuring gaduh ciri khas Namawi ciri khas sim kuring mah tatkala ayeuna di mana bagi sok dianggo ngan ibu-ibu wayahna kedah ngiring engab kedah ngiring cumarios ulah ngahep-hep wae siga ditengeul ku nanahawan tinggal we ka dieu sadayana sok arengapkeun tah gaduh lamai urang dianggo dina dinten ayeuna urang dianggo zikir ka Allah Subhanahu wa taala urang dianggo ayeuna mauidh mudah-mudahan ieu kampung Nangka Pandak sadayana masyarakat sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga sareng sadayana dikawitan ku bantuan oco dikawitan ku puji gitu anu foto segala dikawitan ku anu janten bahasa kahij ngancikna dinu ati sanubar
urang sami-sami panjatkeun kadat Allah anu Maha Suci anu managus parantos maparinan informasi kanabi kumangrupi Al-Quran anu suci anu lebetna teh puji pamuji keur setiap jal tapi urang ulah wani-wani muji ka hiji is anu geulisna kawantiwan endah nalir bidadar anu turun kabum tapi urang kedah muji karet Allah Rabbul Is dituturkeun ku bahasa kadua nyata puja apan bahasa kadua ojo puji wae dituturkeun ku bahasa kadua nyata anu ngarangkep di nurag ngagantel di nudad urang sami-sami panjatkeun karet Allah Subhanahu wa ta'ala anu mana Gusti Allah parantos maparinan hidayah ka nabi urang sadayan tapi urang ulah gana-gana muja ka hiji jajak anu kasepna ka binabiin gagah lir katogat endah lir bulan purnam kasepir hiji pamud ti indi anu sok nongkrong di Bollywood teh nyaeta Akang Gopinda nyaeta Akang Gopin anu janten idaman istri zaman baheul henteu di zaman ayeun tapi urang kedah muja kadat Allah Subhanahu wa ta'ala sholawat kali salamna mugi tetap dikocor golontorkeun ka panutan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad teu hilap ka kulawargina ka para sahabatna tundugikeun ka seluruh pengikutna mudah-mudahan urang sing kalebet janten umat anjeunna tur jaga di yaumil akhir urang sing aya dina jajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah itu ari bapak-bapakna kemananya coba ulang ada teh oh ya tiluan waduh ieu teh nu hadir ku abdi di etang ti kawit kursi nu kosong nepikeun ka pengker jeung nu gigir kurang leuwih aya 500 jalmi mah jeung nu di imahnya teh Allah karim alhamdulillah. Ieu teh naon Bu? Ieu teh dina olahraga urang teh peringatan Isra Mi'raj sakantenan nyaeta memperingati naon? Nyambut bulan suci Ramadan. Naon intina tina peringatan dua peringatan ieu teh intina mah tutup ieu na wios. Mana gitu? Intina mah naon? Ngaji. Eueuh hayang barkah ngaji ulah hilap. Awasnya jawab kisadayana hayang berkah wihan deui sawab sadayana jawab hayang berkah leungit ka pusing leungit ka bingung aya nu nagih bayar ari urang nangkapana eueuh abi bayar nagih a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ebel Allah karim jadi urang teh ngaji jelema anu sok daek hadir kana pengajian mah bakal ngaca di mana ngaca bakal ngaci naon ngaci teh introspeksi dir insyaallah urang ge eueuh emih eta ibu boga salah kitu ka ngaji mah bakal bageur lamun urang bapak gaduh pamajikan anu sok ngaos mah bakal solehah leres punten sami jeung di Tanjung Sari kadang-kadang anu tara daek ngaji mah salakina teh sok gampang sahaok kadua gaplok budak diton pamajikan dicab nu kitu salaki kompak sia eueuh nyebut koplok saga ka salaki astagfirullahaladzim eta ka salaki nyebut koplok keun bae koplok-koplok ge ngeureuh ngaji eta geus kolot ngeunah wae buah-buah beukian ampuna ai urang dieu kasalaki wan nyebut koplok ngeunah cenah ngeunah masyaallah tabarakallah ibu sadana hormatan sim kuring inti nama ngaji tos ai soal ngaji kumaha punten dinu bab ngaji mah kadang-kadang urang teh barho bubar poho leuheung urang dieu mah urang desa Muya Sari mah barho narajengkeun urang ti Jambu mah cingho cicing keneh geus poho eta diijajah dibere doa ku ustad ngacaprak apal harita mah harita keneh ge geus leungit ti wae eta teh urang ti Jambu da urang dieu mah palalinter sadayana langsung we katangkap ces asup ka ceuli belah kenca keluar ka ceuli belah ka kuhu
itu tah masya Allah tabarakallah tenanawan nu penting mah hiji urang angkatna dua urang calikna nu katilu ngadangukeunana ari teu kadangu mah wios mun puntennya bab ilmu mah nomor 2 nu penting mah urang daek angkatna we heula ilmu mah 2 3 4 keun bae kadang-kadang bapak kadang-kadang ibu lamun teh mah urang angkat pangaosan dar weh calik ustad-ustad ngacaprak iya wae mah sok aya nu keur ngaji nunutan urang dieu sok kitu teh Allah karim kadang-kadang keur ngaji teh kieu weh keur ngahuleng kaciri tuh numpang tukangna keur ngajina kieu teh berarti loba hulang-hulang sia aja teh sopan nyebut hutang ulang-ulang bae sok aya nu ngaji di dieu nyonya HP aya urang dieu keneh wae tenang naon nu penting mah urang ngaos selfie di pangaosan di uploadkeun niatna di nu mana urang sugan we batur jadi resepeun hayang ngilu ngaos ka urang tenang naon jadi ibadah tur barokah jebrot we daina mah pagawean ibu-ibu mah selfie mak-mak selfie ayeuna mah terus teh jawab Gus Hadayana di kampung selfie di kota selfie di pasar di imah di WC astagfirullahaladzim banyak oce di WC selfie keur kieu procok jebret lagi Allah karim teuing da zaman kiwari mah pamajikan salaki gering dar dipoto lain di ubaran mah ece kakak dipoto we kieu masya Allah tabarakallah diurus mah henteu ngagugulung HP sarua akur jeung urang Tanjung Sari ukur kanu HP weh zaman kiwari mah masya Allah tabarakallah leres urang geus sok kitu osok keun bae nu penting aya dukungan ti salaki ieu eta kana duit di wae aya dukungan ti salaki jeung salaki tepek teu naon tah alhamdulillah mata urang ngumpul ngariung sabtos kieu teh teu aya sanes abdi di Tanjung Sari ka di Kamulyasari teu aya sanes abdi teh hoyong ngalobakeun dulur lain duit kade nu ngalobakeun dulur tah di mana geus loba dulur bakal loba duit astagfirullahaladzim punten Pak Ustaz ya tah bakal loba doa didaroakeun pan ku ece teh jeung ku apa sadayana abdi ngadoakeun ka ece jeung ka apa sadayana tah di mana geus loba dulur tur ayeuna loba nu ngadoakeun pasti euih ti dia bakal mawa Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kembali ke lab. Mana laptopna? Ibu saya hormatur simkuring hujan ti tadi abdi dongkap ka dieu kirang langkung 1:30. Hujan teras-terasan ngobrol jeung kersana kesepuhan jeung abah bah teh kumaha teh hujan wae. Keun bae cenah Pak Ustaz da ieu mah panti Gusti Allah. Teu naon mudah-mudahan ieu hujanna hujan sing barokah kasadayana. Nu gaduh son karunya ieu kana bokna pilih kahujanan nu abdi kamar ge ancur kahujanan teh aya terbangannya kitu keneh tadi cenah aya nu cukcah karunya deudeuh teuing teh ajenganna ge sarua keur hujan kieu mustamina oge sarua akur mudah-mudahan nu kahujanan dina dinten ayeuna angkat da pangosan nu teu damang sing damang sadayana ti saha cenah ieu teh takdirna Allah Subhanahu wa taala kade awas naon cenah takdir ibu tiasa sumping ka dieu takdirna Allah bapak tiasa sumping ka dieu takdirna Allah abdi tiasa calik bahkan ngadeg di pangumpeun ibu sadayana ieu teh takdirna Allah Subhanahu wa taala takdir anu moal bisa dipungkir kadar anu moal bisa disinglar nah cenah kumaha akhir-akhirana lamun hayang ngabuktikeun cenah urang kana takdirna Allah urang coba nyanak cenah hiji contoh heula model urang Tanjung Sari eta urang Tanjung Sari teh gaduh kasab gaduh pada malana tehnya eta kana icalan peuyeum eta nu gaduh icalan peuyeum teh lamun nyanak 2 wadah bakal piaskeun artos gaduh artos 2000 lamun seep sadayana ih gancangna carios 7:30 angkat di bumi na eta tukang peuyeum teh dugikeun ka alun Tanjung Sari jam 8 da jauh na ka bina-bina eta tukang peuyeum nyanyana peuyeum bari cek mana teh peuyeum teu aya nu meser teu aya anu noel-noel acan
ngabuktoskeun kana takdirna Allah dina dinten harita. Ternyata 10 menit kemudian eta tukang peuyeum teh katabrak mobil. Jekuk gultuk bru we. Dicabak tarang kentok. Tuur leklok. Atuh cangkeng nyeri. Waduh, patak nyeri kieu cenah yo. Kurepat teh gugah eta tukang peuyeum dina waktos harita cangkat anjeunna rek ngameksahan nabrakna. Ternyata nu gaduh mobil Avanza. Der teh dicarekan ku tukang peuyeum cing atuh cenah Kang cing balik bawa mobil teh nepikeun ka kami ieu katabrak ieu. Oh cenah paham pura abdi teh can kulem pisan cenah ti kamari geus 2 poe abdi teh kulem kerjaan numpuk abdi teh. Hampura we ari sugan teh cenah kalangkang. Efek cenah bapak cenah nu katabrak teh heueuh tinggal itu peuyeum kuring ku gulutukan. Cenah Pak gampang lah keur masalah eta mah. Tuh kanggo peuyeum ieu 100.000. Peuyeum sih oke cek tukang peuyeum ai cangkeng nyeri 100.000 keur cangkeng. Cangkeng sih oke tarang asa kentop 100.000 keur tarang. Tarang sih boleh rancatan semplak 100.000 keur rancatan. Jadi keng sabaraha? 400.000 geus kitu mah nu gaduh mobil Avanza tuluy peuyeum di pulungan deui weh ka bumina. Nah ari pas weh ka bumina nu pangheulana ngamek teh nu jadi pamajikanana eta pamajikan lawang panto nyingsatkeun anerok du kating make jeroan du kating henteu ceuk pamajikanana nah sakang seteh teu dagang wayah kieu meuni geus balik dagang nama cenah akang teh kenaha tuh aya kieu geus balik sagala kieu cenah calakon jeung caritana akang teh dagang mah dagang nganepikeun ka alun-alun Tanjung Sari akang teh katabrak mobil Avanza. Ih cenah meni gelo nya bi Avanza teh lain mobilna jelema nu puguh mah ngan akang teh dibere ganti 400.000. Nah da gorowok tah pamajikanana cenah Kang mana duitna hejo euceuk kana duit mah hejo percis siga urang dia jika percis jika pemajikan abdi hejo karena duit teh cenah alhamdulillah cenanya atuh cenah gaduh jadwal kamu ya sari disangkana abdi kikian teh rek ngalah duit padahal mah heueuh. Masya Allah tabarakallah gancangna carios kumaha mana cenah apa cenah artosna tah cenah duitna 400.000 der teh disuhun dina mun-munan bari nyarita manehanana. Cenah Gusti alhamdulillahnya ada rezeki mah teu ka mana atuh pamudah-mudahan we cenah enjing mah akang sing katabrak deui bel eta pamajikan samodel kitu nya lamun teh mah aya di dieu kitu ih da gancangna caros enjing rek kabuktoskeun di takdirna Allah kadarna Allah subhanahu wa taala gerowokna kumaha cek tukang peuyeum duh kamari mah cenah meunang ye 400.000 sugan poeuna mah jadi 1 juta. Nyegancangnya carios sami angkat 7:30 dugi jam 8 ka Tanjung Sari dugikeun ka tukang peuyeum teh ngahajakeun ka tengah jalan poyong teu aya nu noel teu aya nu meser bubrah nu meser nu noel oge teu aya nyegancangna carios kumaha takdirna Allah dirinya dibuktoskeun deui beletuk anjeunna katabrak deui wae ceuk beja eta peuyeum asup ayeuna kana got kabawa caah dicabak irung bengkung taar lieur bahkan nu jadi tuur reklokna kabina-bina waduh cek tukang peuyeum teh irung nepi ka bengkung kieu mah jadi mun 1 juta cenah yo wih anjeunna gugah we anjeunna korepat teh anjeunna dek ditingali saha anu nabrak ternyata lain mobil Avanza ternyata sanes motor Ninja tapi anu nabrakna teh nyaeta Doma Garut. Walah cenah yo rugi banar atuh kieu mah yo kedah ka saha cenah nya eta gantina tuh berarti eta takdirna Allah subhanahu wa ta'ala. Urang hadir di tempat teh bari kaayaan hujan sagala ngayakeun acara cinta ka Kangjeng Rasul teu aya sanes kieu teh takdirna Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditakdirkeun jaga di yaumil akhir urang sing aya dina jajaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu sadana hormatkeun simkuring kalih bapak. Ari ngaran Isra teh berjalan secara etimologi atau bahasa cek budak sekolah. Isra berjalan, Mi'raj naik. Ibu osok Isra Mi'raj. Iraha.
Osok tara Isra Mi'raj. Bapak, osok Isra Mi'raj. Uihan deui Isra teh berjalan, Mi'raj teh naik secara etimologi atau bahasa. Eta kan Isra Mi'raj. Nya, ai urang osok Isra Mi'raj. Lempang tuluy naik osok iraha. Malam Jumaah, Bapak. Ibu ke osok lempang tuluy naik. Ngan kade yeuh ibu mih eteh sadayana lamun teh mah urang geus aya peringatan Isra Mi'raj ulah sarua jeung si kabayan. Nah cenah kitu kumaha ari si kabayan? Kieu si kabayan mah caritana awal keneh kawin jeung si Iteung. Dina waktosna penten peuting kurang leuwih jam 8-an eta si Iteung kaayaanana jeung si kabayan teh ngariung jeung si Abah jeung si Amu. Kumaha gorowokna cek si Amu teh teu bising tunuh mah atuh cenah maneh teh gerang sare we Jung dan meureun capek isuk-isuk teh nangtung we nepikeun ka sore. Cenah mah atuh aya kitu mah cenah Iteung bade kulem bae angkat we si Iteung teh ka mana ka kamar teh maklum pangantenan si kabayan teh kieu we. Da meureun era ceuk karasa ku urang sadaya ai keur bobogohan baheula Bapak. Mi karawas benten akang baheula keur bobogohan nalika urang bobogohan teh kapungkur gedenya hayang hitut ditahan. Hayang hitut dipalastikan. Narajangkeun nalika apel geura keur mah asup angin ger teh disuguhan kulup enog. Allah Karim kokdot we sugan mah yeuh. Nya bingung matak janjian sayang. Kalau nanti kita ketemu jangan di sini, jangan di rumah, tapi kita ketemunya di galengan sawah. Duh, geus we di ditu cenah daripada kieu meh teu era. Era pan baheula teh urang keur bobogohan teh ece, rek hidup rek naon ge isin. Nah, ari ayeuna geura sok budak geus reuy. Nya, boga incu salaki keur nonton TV ngaliwat teh kieu perepet. Geus eueuh ka era, urang teh leres. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Ecek salaki teh, waduh, eta kenal pot bocor cenah yo. Geus teu era deui urang teh pan. Allah Karim Masya Allah tabarakallah eceuk mih eta ibu cenah hormatkeun sim kuring kade kasahatna kanu jadi salaki urang sadayana. Kadang-kadang urang masuk di beda-beda. Ari reka uleman gaya. Nah, ari papayun-payun jeung salaki. Reka uleman mah ige meni diwedakan. Bedak wardah 3 cm satengah. Meni herangna kabina-bina percis siga careuh bulan. Lipstik Mirabella ditaplokeun 2 cm setengah meni beureumna amucuina kabina-bina percis siga ayeuna maungtas kadahar mencek. Bayang-bayang ditaplokeun blow on oge ditaplokeun ka dieu. Enaon? Oi blush on ditaplokeun ka dieu. Allah Karim sifat soca ditaplokeun eta rek kauleman nepikeun ka di hembodian. Duh hembodian teh lain tuur wae nepikeun kalromehan ge dicocokan ku hembodi. Ka mana tah rek kauleman. Nah ari tempona jeung salaki papayun-payun jeung salaki baham bau sama godin. Awah bau hayam. Ari rambut siga ku angin puting beliung. Geus ka mana karep katingali di dieu teh ya Allah ya Rabbana Karim lain wedak tapi Pulau Sumatera jeung Jawa. Pantesan atuh salaki teh utah-utahan wae. Ari pagawean make lekmong dastar geus cenglet kutang geus diganti talina ceuk we jamah ku tali rapia. Paingan salaki teh utah-utahan wae. Mangga. Mun mangga. Iklan heula sakedap. Lebih ka nabi teh? Oh, hutang. Nah, eta kan hutang macam apa dinya dikesakeun teh. Masyaallah, tabarakallah. Paingan atuh salaki cenah utah-utahan wae. Da meureun urang tempona jeung salaki mah teu pernah dandan hareupeun salaki, tapi tempona urang ere kauleman gagah gayana luar biasa. Aya di dinu kitu. Ieu punten kadang-kadang di abdi mah pamajikan teh sopan keneh ka juri. Tini mah ka salaki. Da eta we upami ngalangkung ke kebon awi anu hiungna kabina-bina balik poek mongkleng pan kota kieu papoyong kodam. Hapunten cenah abdi mah hapunten nya. Abdi mah mung ala kadar ngalangkung hapunten ulah ngaganggu cenah ka abdi nya. Duh
Meuni pantes eta kajurig samodaya kitu. Nah ari ka salaki kenal lawang pantok bari udud lain punten kieu teu sika digalei pan sukuna. Allah teu punten acan ece osoki ka salaki. Astagfirullahaladzim. Ieu eta teh punten katawaduan urang teh ka salaki mini masalah kitu. Cenah atuh da salaki ge cenah meuni ari kahayangna kudu dicumponan, ari cenah eteh mih ece kahayang eteh tara dicumponan, teu pira meuli wedak tah meuni teu dicumponan. Yeuh ece punten urang mah kadang-kadang sok bingung. Ari ieu larai hayang golowing urang mah. Oh golowing. Teu kabeuli ayeuna bedakna meser weh nu 3.500. Cukup der teh dianggo dahinya hai ka bina-bina. Eta we nu cukupna. Masya Allah tabarakallah urang tah ieu salah teh lain teu hayang ngamodalan punten lamun panginten ka ayana sapertos kitu hasilna tina gawe sapertos kitu wajibna urang mah syukuran ka Allah. Cek salah teh neng ieu artos mih emak ieu artos 10.000 jawabna kumaha? Alhamdulillah suhu dina mun-munan. Cenah wayah namanya eta artos 10.000 teh bapak teh cenah hoyong ayeuna meser semur jengkol ditambih di cenah pinang deles ditambih di cenah jeung sambal jeung kerupuk-kerupukna nya jawabna kumaha insyaallah rek mah itu mah alhamdulillahirabbil bere weh mudah pun bojo tah neng ieu artos 10.000 alhamdulillah. Nah cetek tenepi kana Rabbil alamin lamun dijajegan mah 100.000 rek nepi kana Rabbil alamin. Der weh jajegan ku abi jadi 100.000 teu eureun-eureun kana waladolim. Mata punten kadang-kadang punten urang mah masalah sekecil apapun dina masalah ekonomi. Aya urang pangadaek malam Jumat ditoe ku salakina 3 kali noel kakarek daek lamun aya duit. Mun eueuh duit mah nyangeyeng sarena oge. Mung aya di dinu kitu. Oh itu ayah ngaku gitu. Jagalah hati jangan kau sakiti, jagalah hati lentera ilahi. Hayo jagalah istri jangan kau sakiti, tangisna istri nangisnya bidadari. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi lain istri ya. Masya Allah wihan deui. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhokan suami jikalau kawin lagi. Masya Allah tabarakallah teu ngadukung pokona mah hiji we cukup. Abdi nyanak pun anak tah alhamdulillah ari budak mah tos 3 ceu. Budak mah keresan abdi gaduh pun bojo awewe nya terus gaduh putra teh 3 tina 2 bibit eta teh 3 teh nuhun punten tina 2 bibit ari ece gaduh aya nu gaduh putra 3 gaduh tina sabaraha bibit hiji. Nah ai urang dieu biasaan urang dieu gaduh budak 3 tinu sabibit kumaha nyeuna abdi mah boga budak 3 teh tina 2 bibit abdi jeung pun bojo gitu tah elor ya. Masya Allah tabarakallah. Ibu punten ibu sana hormatan simkuring kitu tah diantawisna. Terkadang ari aya tiud kakarek bager nyieun kopi sok emu teh ka pun bojo ieu kopi 8 gelas saisuk 8 gelas bakat niku bager pun bojo cek abi teh nengna cek loba-loba teuing tong gujrud keur samingweun. Ulah gitu-gitu teuing we lain buyur atuh cete ya. Masya Allah tabarakallah ibu punten kadang-kadang lamun salah kita boga duit urang Tanjung Sari da ka salah kita mung we dititah teh. Nah ari teh poana boga duit meuni bageurna ka bina-bina mun salaki boga duit kasalaki cuat ciwit ngagutak gitak imit ngasongkeun liang beuri. Ayo di dulu gitu. Mun salaki teboga uang kesalaki wang di dapur jadi trombrek-rang ke anaknya balerang. Ayah dingin gitu ayah. Masya Allah, ulah. Ya tukang ngaos mah insya Allah soleh jeung solehah sadayana. Amin.
alamin ya Allah ya Rabbal. Katinga itu calon-calon penghuni surga sadayana. Jaga teh ibunya, jaga teh dipimpin ku Ustaz Wawan sadayana ngabring ka surgana Allah, bring kabehanana. Amin atuh. Oh dipangdoakeun, tah ngalabring. Acan ari Ustaz Obik, Ustaz Cangkuri leung cenah keur naon? Di mana? Keur kieu we di jero surga. Nungguan urang Sumedang Utara meni halarese asup ka surga. Itu diantaranya sugan tercena di neraka lain naudzubillah min dalik ya urang silih tulungan sadayana kita pas silih dakwah Gusti ieu jamaah urang Sumedang Utara desa Mulyasari Gusti entong dilebetkeun ayeuna ka nerakana Gusti tapi lebetkeun ka surgana Gusti sabab gertol parangajian sadayana ningang teh ibu jaga abdi kitu abdi geus siap di dinya tah di lawang panto Gusti eta teh Ustaz Cangkuri leung teh anu basa pangajian di abdi Gusti nepikeun ke kahujanan eta teh Gusti Gusti bebeskeun wae ka larakana Gusti ceuk teh kitu punten teu aya silih belaan naudzubillahi min uihan deui kana tadi gancangna terus kumaha si kabayan bah cenah abdi bade pamit poe cenah nya abdi teh bade ka kamar pangitan si iteung tos ngantosan oh cenah sok we sok dar angkat we kamar bingung tah Pandino pantot teh masih kena aya background gitu tah, nah pantot teh, iya kuncinya belah mana, acan si kabayan tah, ulah pilih, oh iun. Pas barang dibuka, teu maca salam acan, dah, we angkat si kabayan teh ka jero kamar teh, ing we, iya ulah olohok, lampu teu huru, nah jangkeun teh kudu ka mana ngageruan si itu, erak, dah karasan zaman kapungkur mah ibu sok ngagoku lampu geuningan gurayo teh, dah si kabayan teh naik. Karena busi teh naik begitu pas begitu naik terus teh kadinya yang koyot bagi si kabayan teh gorowok teh si itu abah amu aya anu hidung gede ngagurayot cenah bah kunaon cenahnya oh si itu cenah kagorowan kitu keun bae kawas teu ngarasakeun bae ngagorowok deui mendewa si kabayan teh cing meh kieu abah, amu, aya nu hidung, gede, ngagurayot. Cek si itu cenah kitu. Naon cenahnya mu eta? Pan abang cenah bolak kitu nih. Tuh kalau kapeselih tuduh gancangna carios meureun melangna kabina-bina dibukakeun pantona dicetrekeun lampuna dirinya katingali si kabayan keur nyang koyot we kieu di luhur. Dicolok Gusti Abah dirinya ruas tas si kabayan gorokna kumaha eta sadirinya abdi bah kabayan keur naon cenah kabayan dirinya maneh abdi teh nuju Isra Mi'raj teu kabayan mah teu ereh geleng ngan ulah siga Isra Mi'rajna si kabayan kumaha tuh urang Isra Mi'rajna urang tingkatkeun amaliyah urang sadayana ibadah urang sadana ka Allah Subhanahu wa taala minimal kanu caket we jeung urang saha caroge jeung garwa urang sadayana minimal bapak eta we ku urang eta hasil tina Isra Mi'raj teh lain ieu mah kieu murojaban ngahayo muludan ngahayo jalan-jalan ka Banjaran naik beca ka hujanan rajaban osok kerajaban kasalaki anger ngalawan aya nu ngalawan kasalaki aya ulah geus eureun keur naon rajaban aya teu ningkat mah kaifiah urang sadayana mata hasil tina rajaban teh tingkatkeun hiji naon amal ibadah urang ka Allah buktosna naon salat kade ta salat osok salat wali osok kusutara salat osok kusutara bibu punten zaman kiwari mah geus rupa-rupa nu salat tinggal di Masjid Agung Tanjung Sari tinggal di Masjid Agung ayeuna Sumedang kieu geraguyeun geus rupa-rupa akidah anyar madhab anyar nepikeun kitu takbiratul ihram geus rupa-rupa Allahu Akbar sok aya nu kitu bukeun bae antepkeun entong geureuhan aya di kadang-kadang mah aya nu kitu ai urang cenah kedah kumaha turutkeun we kumaha guru urang
ai nyimpenna di mana da sunnah nyimpen ieu mah nyimpen dua pandangan mah rek di dieu jadi kadang sok nyengir gini Allahu Akbar naon tah sunnah teh zaman Kangjeng Rasul kapungkur perang sareng urang kafir di dinya nyana ayeuna pedang di mana aya kafir disabet cerita keneh kieu nu mawi pek wae kieu ngan dada ulah ngilu murintil ieu mah Allahu Akbar Allah karim sunnah nyimpen ieu mah rek di mamana ge mangga jadi misal ge ibu tanya Allahu Akbar jadi nyimpen imah di mana we kan pedah tegalib jeung batur ya atawa kieu Allahu Akbar jadi kan tegalib sareng batur boa 2023 mah di dia Allahu Akbar masyaallah tabarakallah pek deui ibu sana hormateun sim kuring nu penting mah ajaran guru urang sadayana we tong boborah ajaran anyar nu baheula ge teu katurut ku urang teh nu baheula ge henteu teu kaamalkeun entos we kumaha cek guru urang nu ngawureun kumaha cek guru urang we urang mah kitu ya dar teh salat eceuk bih eta ibu sadayana punten ih da loba teu khusukna atuh ya abdi we dugikeun ka ayeuna can tiasa salat ieu can tiasa begitu takbir teh Allahu Akbar osok itu ulah banyak kira salat ya Allahu Akbar gitu ulah gitu batal pikiran urang sok ka mana wae osok komo urang keur loba hutang mah keur loba bayareun masyaallah tabarakallah kadang kesot ge inget eta mah urang Tanjung Sari anu sok kitu mah ngandu ka ai urang dieu mah cenah cek beja ieu jempoh nunjukna ka urang mana urang dia akur berarti mun kitu Allahu Akbar ningan teh euceul lamun urang berjamaah nasrotinan aya we tetangga sabelah teh geuningannya make mukna cicingna hareupeun urang ai gambarna Allah di tukangna dan ieu teh gambar Allah tah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ari eta ngamuk kena teh gambar Allahnya meni alusnya teh Allahu Akbar sabaraha mulinanya eta teh na pasar Sumedang tawa situ raja kira-kira nanya Allahu Akbar kemer ditanyakeun beres salat eta na salat urang keur salat ngomong nyarios ieu hate jeung pikiran teh masyaallah tabarakallah matak daya husukna derwah beres salat tadi mikiran naonnya keur salat kadang-kadang aja eteh meh ibu urang ke salat mah duit 100.000 ge anu disimpen hanapeun lejing apal Allahu Akbar duit 100.000 teh anu pamenak tina saku teh kamarinya basa keur nyoso disimpen disumputkeun hanapeun lejing tingkat katilu tina lomari keur salat tah apal kanu kitu mah beres salat ngahulang we kieu mikiran naon tadinya duh lieur kadang-kadang mah memeh salat urang lieur keur salat urang lieur beres salat ge urang lieur keneh osok urang kitu Allah karim eueuh osok berjamaah sareng caroge osok astagfirullahaladzim ya biasakeun kali-kali mah urang teh berjamaah jeung caroge ibu angkat tah nu jadi harkat derajat salaki teh ku urang atuh jadi imam heula diangkat imam tahlil henteu imam marhaba henteu cik atuh imam-imam di imah we heula dar we salat pantes lamun kitu osok tara sok urang buktoskeun hasil tinu jaban enjing buktoskeun ku sarena eueuh qomat Allahu akbar la ilaha illallah mangga bapak kapayun pantes siga teh mun kitu engke magrib urang buktoskeun ku sadayana dan bapak jadi ngaimaman Bismillahirrahmanirrahim Warawak teh orang teh ngobrol di tukang geuning alus sale kaitenya geuningan yo sorana Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Terus lamun kitu enakeun teu sakedap di urang bade tarawehan nek naros jujur, tidak ada dusta di antara kita. Ari ka imam lamun urang taraweh resep nu gancang, resep anu laun. Oh, berarti favorit namanya. Favorit akur jeung urang Tanjung Sari mah akur tah hayang anu gancang. Kadang-kadang punten keur budak ora yes anu gancang, tapi keur aki-aki jeung nini rek lauk. Paling oke beres taraweh teh langsung diparayang ku sadayana. Tapi nu laun kadang-kadang sok tara aya makmuman, nu laun mah pan ditingali heula di abdi we di abdi intinya ditingali. Saha imam ayeuna nya jadwalna yo? Ditingali. Wah, Mang Aput cenah yo Mang Aput. Bubar lila geus bubar lah. Tuh kadang-kadang ditingali heula jadwal imam saha kira-kira nu gancang jeung nu launna. Jika jalan tol kita kudu lempeng, kudu sangangna leres teh Bu. Ih, jika jalan tol we jika maraton urang teh salat teh punten rek di mana kabarokahanna urang salat punten lebar satahun sakali urang aya taraweh sawal Ramadan sawal hapit ragung teh taraweh mung Ramadan mungkul taraweh mata lebar manfaatkeun ku urang sadayana rek nu gancang rek nu laun imamna sok weh urang mah itba wae ka eta makmum ka imam teh rek nu gancang nu launna sami we urang makmum kitu. Punten aing ngaran tarawih mah kudu malah launan. Ngaran tarawih teh ieu mah kadang-kadang ngaran tarawih teh garancang sanes. Pek wae gancang ge ngan pedah Fatihahna bagi tilu. Ya, bagi tilu tah Fatihahna teh. Tilu kali ren tong disakaliguskeun. Contoh kieu, disakaliguskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin kumaha? Amin. Paling gitu. Teenakeun putraoseun coba lamun 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hiji tah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 2 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enakeun 3 kali tuh matak tong gancang teuing tong alon teuing nu gancang meureun karunya ka nu sepuh nu alon meureun karunya ka budak ora bising dipangkaburkeun. Tuh ibu sadaya hormatkeun simkuring kumaha tuna salat cek Imam Ghazali cepengan we 2 di antarana ciri jalma anu khusus salatna nu kahiji emut kana bilangan rakaatna nu kadua emut kana babacaanana cepeng we eta. Hiji karena bilangan rokaatna Allahu Akbar. Kadang-kadang orang sok bingung keneh wae na rokaat oge. Salat maghrib 2 3 kosok itu. Kita 2 atawa 3 nya 2 atawa 3. Canak nu pang sakedikna lamun sangu canak nu pang gedena. Salat mah canak nu pang sakedikna 2 3 itu 2 3. Nu akhirna kumaha dikorteng jadi hiji satengah cara salat. Allah karim bingung ke salat rokaatna. Dan teh babacaanna urang mah kadang-kadang sok aneh-aneh bae. Cukup babacaan mah hiji anu ponok apal tinimbang nu panjang teu dibereskeun. Nu ponok we saha nu ponok teh si kukut kulya kulhu kulya lohor kulya asar kulumpe maghrib kulya isya si kukut we. Celah kadang-kadang mah abdi ke satu sok bingung si kukut teh dan nyana apa si apa kunya bener teh urang teh ngos Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma bantum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma bantum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma bantum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma bantum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah ulang heula naon sababna teu apal tuluina poho deui. Gero kecek incu mak lakum lakum dinukum waliyadin beres tuh. Kadang-kadang sok hayang anu ngetren babacaan teh surah naon atin. Siga nunya pedah incu anu sapade MDA geus kitu maca surah atin apal ming oge kitu malah jeung abah engke mah bah urang ganti magrib teh entong kuya wae atin jiga nunya. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Eta tinu atin ngacrog nepikeun kanu al asri geura sok. Padah mimitina akur ila di dinya Allah karim tuh pan geus apal bingung tos weh nu ponok urang apal tinimbang nu panjang teu beres tinimbang nu panjang urang taram-taram tos weh nu ponok weh heula insya Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi sara Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika Emang ayah jadi jangan sok neng ke dia neng ceng bismillah ceng ke panggung neng ke dia tepuk tangan dulu mana sih gak kajapat neng neng ke dia wios ke dia gak usah malu-malu karena di sini banyak hujan sok neng Tatih mana guys? Tatih guys, masih baru seketinggal. Tatih, bios guys tatih. Sok, nami saha? Neng Deva. Neng Deva, Neng Deva ibu Rama masih kena ayah. Langsung Rama Ustaz. Mugi lebet kubuna sing dipinuh rahmat sangkeun Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Anu kaduana kelas sabaraha ayeuna sakola? Keluar SMA, bade kuliah. Insyaallah mudah-mudahan si Emek rezekinya kangge kuliah. Besok cobi neng Depa urang nyungkeun barokahna tina ngaosan sholawat. Itu putra. Oi putra bibi cenah teh putra. Berarti teh ka mana bapakna teh gitu. Di dalam teh ayah cenah gitu bi teh. Wah ka dieu masih teh gitu. Isok neng serangan ku grup terbangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sok mah serangan. Pengen duit ya siap. Tuh tiga neng, 1, 2, 3. Ahmad ya habibi, habibi, habibi. Salam habibi, salam alaika. Habibi, Ahmad ya habibi, habibi. Habibi salam Habibi salam alaika Habibi ya Allah
Benten mu ai parawan mah nyepeng mik teh kitu. Nyepeng mik teh tah ai tos teh parawan mode ibu kieu. Kada sok mama ka dieu pasti kahargi nyepeng mik teh. Kari mode hitut we hitut parawan jeung hitut nu geus kolot beda ku. Mata hitut teh kabagi 3 tingkatan. Hiji aya hitut parawan, 2 aya hitut menengah, 3 aya hitut nu geus kolot. Hitut parawan kumaha? Atau papang parawan kumaha papang parawan? Iya papang parawan mah sabab kehalangan kene cobi papang nu menengah kumaha papang nu menengah nu menengah tah nu geus kolot kumaha Coca-Cola kitu geus kolot mah Allah karim kade punya tidak sholat tah ade tah ya tidak sholat kieu kada sok kieu Allahu Akbar cerecet we tadi dinya kade osok kantos itu kantos tapi si kantos punten eta teh margi naon nuju papang beres papang didehemkeun ieu papang keur bapak-bapak kieu Pak kieu nya kieu carana didempet kieu keur bapak-bapak si badruna tah didempet cepengan kieu ya kieu carana punten da piki majorang kieu tah jadi sakali-sakali tong disakaliguskeun ieu mah cenah ada salaki abdi mah osok tati cenah apa pangna teh oh teh teu bener kitu teh nya nyontoan teu bener mata kaya pantes ke tengah kieu geunanya ayahnya kencing berdiri anaknya kencing teu kabayang incuna bawa nuju maraton teu kumaha nya kadang sok nu kieu pada ipamoget mah kirang kai sinder we papang
Nyieun angka 8. Allah, daripada bapak bari cali kita. Nah, kieu maksudna. Kieu tah cepengan. Eta teh sae kangge kesehatan. Oh cenah ari oce mih ibu emak cenah kumaha? Ah mau bari kieu lah. Da mah yang kade di dinya naon? Di mana beres dehemkeun. Tilu kali kadehemkeun we heula. Naon sababna? Ameh percikan tina eta cai papang teh anu tipengker bisa murah. Di mana ge suatu urang ngaluskeun celecet moal. Itu tadi antawisna ngawi eta kade nalika urang salat bising aya nu nyerecet di dinya tah kade hati-hati ibu uihan deui. Ibu kedah ngawasul deui, ibu kedah wudu deui, dulu we ibu salat. Insya Allah sholli wa sallim wa barik. Suping Ustaz Hendra atau suping? Oh, tos, atuh sana si tadi ngawartosanana. Maka urang jemput ku urang sadayana pangresana Ustaz Hendra kanggo ngadugikeun tausiah ka urang sadayana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Jawabna entong asa-asa aloh wae ya cing tarik sok ini. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. Sarang ya ayyuhan Allah wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. Fa inni abdullah cekap isim kuring sakitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, barudak, pemuda-pemudi sing sarehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.